awak nama inting-intingan, tinggal huluna dipajang-pajang tas ditendang-tendang. Itulah memperjuangkan agama. Urang geus datang ka mana memperjuangkan agama. Geus datang ka mana urang coba. Kakarak saeutik diomongkeun leuh geus eureun. Kakarak teu menang berkat bae eureun. Urang memperjuangkan agama teh urang mah ojol. Ojol urang mah tah aya kos kieu Sayyidina Husain. Masyaallah karim. Nailah huluna nu mentak awakna Sayyidina Husain teh dikubur di Karbala. Baheula mah seungit terus-terusan ku ari geus seungit. Hese nyaritakeun seungit ngan meureun geus campur-campur jeung parfum ayeuna mah. Hiji Sayyidina Husain puluhan ribu bae, dua Ali Ridho puluhan ribu bae, tilu Sayyidina Ali tamu moal eureun datang ka irah ge ribuan manusia teh mah di dinya mah. Ya Allah ya Rabbi tah baheula mah teu bisa dongeng karing ge urang macaan kitab kuari mah geus nyaho urang ka Najab geus nyaho ka Karbala oreng kos kitu jelema teh masyaallah pohara jasa ngahormat ka Sayyidina Ali ngahormat ka Ali Ridho ngahormat kitu ka Sayyidina Ali ka Sayyidina Husain geus pohara jasa disebut lagi haram-haram. Sayyidina Ali disebut Masjidna Haram, Sayyidina Husain disebutna haram, Ali Ridho disebutna haram. Ali Ridho geus sarua mempertahankan ahli sunnah wal jamaah, mempertahankan sunni terbunuhnya di zaman Raja Harun ar-Rasyid. Nyata di penjara nya nama di jerotan ieu Ali Ridho mantap makomna masyaallah ribuan puluhan ribu pengunjung unggal poe. Nah iya keur cerita sirahna geus disepakan-sepakan nah wa qala gairuhu cak salian khalifah nyaritakeun ngurus mamawa kana mawa sirah Sayyidina Husain Bashar bin Malik nu ngabunuhna. Ki Bashar bin Malik dibabawa ku nyana asuplah nyana bari mamawa sirah Sayyidina Husain ka itu Ibni Ziyad. Bari ngomong kieu Ki Bashar teh ngomongkeun siiran nu tadi teh qataltu khairan nasi umman wa abban wa khairuhum yansibuhu nasaba. Kaula geus bisa ngabunuh kana pangmulya-mulyana manusia ti segi indung jeung bapana digetak tah ngomong kos kitu teh tah ku saya nu gagetak Ibnu Ziyad weh siap goblok ngomong-ngomong kos kitu. Fa idza alimta annaka ka'annahu kadzalik lamun nyaho eta pang bagus sa manusia segi bapa jeung indungna mun eta dianggap pang bagus sa manusia kalima kotal tahu kunaon dibunuh atuh sia goblok sia ngomong bae kharunas ka Sayyidina Husain tapi sia dibunuh wallahi demi Allah lain ieu teh moal diengkekeun deui sia ku aing teleukeun balesan aing lan ieu teh mini khairan wa salamat tileungeun aing sia salilana wala alhiqannaka disusul sia ku aing dibunuh sia ku aing langsung didatangan langsung penggal leherna ceger bae balasan Sayyidina Husain sia ku aing terbunuh sarua eta pengen bunuh puluhan perang teh kos kitu eta ya Allah urang mah memperebutkeun limbah perang teh beuh sogok ieu sogok itu tah kos kitulah jadi sirahna ngagelenceng dua kuari mah sirah Sayyidina Husain ngagelenceng sirah Ki Bashar ngabunuh ngagelenceng deh rasakeun sia cek badul ulama sanyana Yazid bin Muawiyah anu ngabunuh ka Sayyidina Husain nu ngabunuh Sayyidina Husain teh Ki Bashar nu ngabunuh teh lain Ibnu Ziyad cek sebagian ulama langsung nu ngabunuhna Yazid bin Muawiyah. Dia teh perang antara kitu Sina Ali jeung Yazid. Jadi urang teh aya perang Jamal Siti Aisyah toba perang jeung sajeng Sidina Ali ijtihad. Aya deui perang Siffin mah ieu Karbala Sidina Muawiyah jeung Sidina Ali. Gitulah terus berkelanjutan. Ieu Yazid teh putra daripada Muawiyah sedengkeun Muawiyah ya sahabat Kangjeng Nabi. Mantak pernah dicaritakeun ku ulama motif perang ieu mah ieu lamun lain urang keur ngaji kieu mah ieu keur kabeneran carang ngadongengkeun nu mantak carang kunaon emang hese didongengkeun teu bararis ieu keur carita nu nyaho ge dilarang guru kula di Garut ngalarang almarhum abah di dieu ulah terlalu didongengkeun namun lain keur diaji carang pan di mana kiai nu ngadongengkeun keur teu bisa di meureun
sebab naon kadenge ku kafir berarti sahabat jeung sahabat perang minantu jeung indung perang teu nyaho motif dapat padahal motifna ijtihad pan nah ieu ge ieu Sayyidina Muawiyah pan sahabat luar biasa perang kanjeng Sayyidina Ali berlanjut Yazid putra daripada Muawiyah berlanjut jeung Sayyidina Husain putra daripada Sayyidina Ali. Nah mantap lamun urang lain keur ngaji mah kieu ieu mau dibahas ku kula ge ieu mah ala kadar bae geus nah ieu mah rahasia bae nya ke bejakeun deui ka ditu atuh ke rangkumanana urang insyaallah dicaritakeun dirangkum ke mulai kumakan ieu mah hadis dapat tali jeung hadis ieu caritakeun patali jeung hadis ieu jadi pisah-pisah dongeng teh. Nah gitulah jadi Yazid bin Muawiyah lah anu ngabunuh ka pembunuh Sayyidina Husain anu ngabunuh Sayyidina Husain Bashar bin Malik dibunuh deui ku Yazid wa rawal imam wallahu a'lam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina rasulillah ajma'in. Allahumma hdina siratal mustaqim Allahumma hdina siratal mustaqim Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima wa shalli wa sallim ala jamil anbiya'i wal mursalin alhamdulillah.